warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, urang pupuhan ieu catur urang dadasaran ieu carita kumanjatkeun puja hakikat kadat Allah Subhanahu wa taala. Anu alhamdulillah urang sadaya tiasa riung ngumpulkeun patepang lawung, patepang wajah dina acara pangaosan anu barokah ieu. Atur rahmat kali salam kawilujengan mugia kinuluran ka paduka Rasul. Rasul nu unggul tur pinunjul tun capek ah. Atur rahmat kali salam kawilujengan mugia kinuluran ka paduka Rasul. Rasul unggul tur pinunjul nu salamina nyontohan syukur tara angkat dada komo takabur sangkan akur jang dilur jang batur. Hadirin Bapak Ibu anu dipikah hormat, abdi salaku membawa acara nyungkeun widi kangge ngabacakeun susunan acara dina pangaosan ieu nu diantawisna. Hiji pambukaan, kadua pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu dibaris dirugikeun ku Naila, katilu pangajian anu bade disanggakeun ku pangasa Ustazah Azki, anu kaopat panutupan. Langsung wae kana acara nu kahiji nyaeta pembukaan. Hayu urang sadayana baca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna acara nu kadua nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu baris dirugikeun ku Naila. Waktu sareng tempat disanggakeun. Hatur nuhun ka pangarsa Naila nu parantos ngalantunkeun ayat suci Al-Qur'an. Urang langsung wae kana acara salajengna nyaeta tausiah anu baris didugikeun ku Ustazah Azki. Waktu sareng tempat disanggakeun. Alhamdulillah demi persembahan ti Ustazah Azki. Mudah-mudahan janten manfaat ka urang sadayana sareng tiasa nambih-nambih kana ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kangge acara anu terakhir nyaeta panutupan. Hayu wae urang mengucap hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tisim kuring dilalap cekap kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.